Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na biulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah petepang disareng para wargi sadayana di mana wae ayana. Mudah-mudahan sadayana para mustami'in, mustami'at aya dina kayan sehat wal afiat. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab logatan kitab Riyadul Badi'ah halaman 18 lamun dina kitab Sapinahna. Ye kitab Sapinah, ye kitab Riyadna. Babul Guslieun ayeuna nya. Ulang ngadoroh supados elmuna dibarokahkeun. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai waswari wassolihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la ruhi. Wa uzuzani la ruhi sanawi albani wa usulim wa furuhihim wa silsilatihim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahum al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul gusli ari eta bab bade mertelakeun adus. La yajibun teu wajib naon al guslu ieu adus alal hayyi ka jalma anu hirup illa bil jinabati angin kecuali boga junub. Jalma anu hirup teu wajib adus kecuali manehna boga junub. Awil wiladati atawa ngajuru walau sok sanajan bukti ieu wiladahna min ghairi balalin eta tetep teu baseuh. Awin kitoil haidi atawa pegatna haid awin nipasi atawa pegatna nipas. Tah jadi anu ngawajibkeun kana adus teh keur jalma anu hirup mah hiji anu boga junub, anu kadua anu ngajuru, anu katiluna anu haid, anu pegat haid awin nipasi atawa anu kaopatna anu pegat nipas. Selain eta teu wajib junub keur jalma anu hirup. Watasulu jeung hasil naon aljinabatu ieu junub imma biduhulil hasapati bohku asupna ieu hasapah. Awi makdariha atawa au mikdariha atawa ukuranana ieu hasapah pikubulin asupna teh kana dubul au duburin atawa kana dubur. Palawangan hareup atawa palawangan tukang wajib adus. Walau jeung sok sanajan bukti ieu asupna libi hamatin eta tetep kasato sok sanajan kahayawan. Eta si hasapah teh asupna reka dubul neka kubul neka dubur sarua tetep wajib adus. Wa in lam yasil jeung sok sanajan henteu hasil naon inzalun kaluar mani jeung sok sanajan teu kaluar mani ge wajib adus. Wa imma binuzuli mani jeung kalawan kaluarna cai mani jeung boh ku kaluarna cai mani. Walau bil ghairi ilajin jeung sok sanajan teu diasupkeun. Tah, kaluar cai mani sok sanajan teu diasupkeun wajib adus. Kal hasili sapertikeun hasil pinaumi dina waktu sare ngimpi jima keur sare kaluar cai mani wajib adus. Walahu jeung eta tetep pikeun ieu adus teh pardoni ari dua pardu. Walahu jadi khobar muqaddam, pardoni jadi mubtada muakhar. Khobar muqaddam meunang nyieun tina jar majrur rupana jar li lam rupana majrur hu isim domir. Layas walahu jeung eta tetep pikeun ieu adus pardoni ari dua pardu. Layasihu anu henteu sa ieu adus illa bihima angin kecuali ku ieu dua pardu. Jadi parduna adus teh rukun adus teh aya dua. Al awalu ari anu kahijina an niatu eta niat. Kumaha niatna nawaitul gusla li rafi hadasil akbari fardu lillahi taala. Mun bisa ku Arab ku Sunda wae niat abdi adus ngahilangkeun hadas gede fardu karena Allah taala gitu.
Niat nate makrunatan barianan dibarengan bi awali jujin kalawan ngumbah mimitina juj yagsilu anu ngumbah ieu si jalma hukana ieu juj min jasadihi tina bukti jasadna ieu si jalma. Tah pas begitu ngumbah mimitina juj anu aya dinu awak misalkeun ngumbah sirah atawa ngumbah badan teh niat dina hate teh dibarengan kudu bareng gitu pas gebrus pas niat. Wayanwi jeung niat ieu si wayanwi jeung niat saha al mugtasilu jalma nu adus rob ahadasi kana ngaleungitkeun hadas au pardol gusli atawa kana pardu adus. Jadi niat ngaleungitkeun hadas nawaitul gusli rob yang hadasi akbari pardul eta niat abdi adus ngahilangkeun hadas gede au pardol gusli atawa kana niat pardu adus. Wayanwi nah yanwi teh ieu teh fil mudhari tina lapad nawa fil bina lapif mapruk fil bina lapif makrun minal mu'tal ain walam mu'tal ain lam nawa asalna nawaya nawa yanwi niatan pahuana win wadza kamanwiyun inwi latanwi manwan minwan suasi mujarrad bab kedua. Au nahwa zalika atawa saumpamana itu nu kabeh saumpamana niat ngaleungitkeun hadas atawa niat pardu adus. Wasani jeung ari anu kaduana tah rukun wudu anu kajina teh kan niat. Wasani jeung ari anu kaduana teh tamimu jasadihi eta ngaratakeun jasadna ieu si jalma zahiron boh luarna pakot wungkul wasyarihi jeung bulu-bulu atawa buuk-buuk rambut-rambut na ieu si jalma zahiron luarna wa batinan jeung jerona. Ngabersihkeun teh kunaon ngumbahna teh bil mai kalawan cai marotan kalawan balikan wahidatan anu sakali anu sabalen. Jadi sah sakali oge nu penting walatra rata caina gitu. Ngumbah jasadna ieu si jalma ti tungtung rambut nepikeun ka ujung kaki teh kabaseuhan kabeh sok sanajan sabalen oge misalkeun ngagejebur ka walungan contona. Wayajibu jeung wajib alal mugtasili ka jalma anu adus igtasala yagtasilu igtisalan fahuwa mugtasilun isim fa'il tina wazan ifta'ala yafta'ilu sulasi mujarrad warna sani bab kadua. Wajibu jeung wajib alal mugtasili ka jalma anu adus naon ayata asuru yen tah ngahejeunkeun ieu non ayat ta'asuro fil mudhari kaasupan an amil nawasib ya ta'asuro asana ya ta'asuru ta'assara ya ta'assara ya ta'asuru ta'assuron fahuwa muta'assirun wa dzaka muta'assarun ta'assar la ta'assar muta'assarun Wajib jeung wajib ala mugtasili ka jalma nu adus naon ayat ta'assara ya ta'assura yen ngahejeunkeun ieu si jalma hatatan tafiha sahingga kabuka naon halqatu duburihi bubunder duburna ieu si jalma wayagsila jeung ngumbah ieu si jalma hakana ieu halqatu duburih anil hadasi tina hadas. Wa alal unsa wa jeung wajib alal unsa ka awewe naon antag sila yen tangumbah ieu si awewe wa harap atap diatapkeun kana lapad wayajibu alal unsa takdirna teh kitu. Jadi ieu fa'il tina lapad wau anu diatapkeun kana lapad yajibu wayajibu jeung wajib alal unsa ka awewe naon antag sila yen tangumbah ieu si awewe ma kana perkara yadhuru anu zahir ieu ma minha titu si awewe ingda qu'udiha dina nalika diukna ieu si awewe ala qadamaiha nepikeun ka dua dampal sukuna ieu si awewe aidon kalawan nya kitu deui fa in dzalika mangkasanya nyana itu teh kuluhu tegasna sakabehna ari itu zalik teh min dohiril jasadi eta tetep tina dohirna jasad luarna jasad. Falau taroka tuluy lamun mah ninggalkeun ieu si jalma pil gusli dina nalika adus
walau jeung sok sanajan bukti ieu ninggalkeun teh nasian eta poho lam yasihu tah teu sah naon aguslu adusna ieu si jalma. Misalkeun poho niat teu sah adusna. Wal abdalu jeung ari pangutama-utamana adus aya gesila eta yen ta adus ieu si jalma yen ta ngumbah ieu si jalma hadzanainil mahalaini kana eta dua tempat nyatana dubul jeung dubul kubul jeung dubur qabla jasadihi dina samemeh ngumbah jasadna ieu si jalma biniatin kalawan niat takhusu anu ngaususkeun ieu niat huma kana ieu dua kumbahan ghairu niati sarian ti niat ala baqiyatil jasadi kana sakakarina jasad. Wa sunanul gusli jeung ari pirang-pirang pasunatan adus sunanu pirang-pirang jamak taksir. Kasirotun eta loba minha eta tetep tina sawarehna ieu kasiroh teh al wudu ari wudu kamilan kalawan sampurna qoblahu dina samemehna ieu adus. Jadi pasunatan wudu teh loba sawarehna tina pasunatan wudu teh wudu samemeh adus teh sampurna wudu heula kitu anu sampurna. Wa dzalkul a'dha'ihi jeung ngosok-ngosok anggota ieu si jalma awakna ieu si jalma. Jadi sampai adus teh kosokan heula awak teh kitu sunatna teh. Wal ibtida'u jeung ngamimitian ieu si jalma bisyaqil aimaini kalawan ngumbah anu belah katuhu min jasadihi ti jasadna ieu si jalma. Wa tamimu jasadi jeung ngaratakeun jasadna ieu si jalma bil ma'i kalawan cai salasan kalawan tilu naonana marotan balikanana tah. Sunat nama 3 balen ulah sabalen ngumbah awak teh nya. Ari mandi mah urang kan sok sababaraha balen nya. Sabaraha kali gejeburan kitu tah. Sunatna 3 balen leuwih loba bagus. Tapi mun sabalen oge sakali kumbahan oge asa rata sah. Wal istiqbalul kiblati jeung sunatnya ngareup ka kiblat hala guslihi dina nalika ngumbahna ieu si jalma atau dina nalika adusna ieu si jalma. Wayarumu jeung haram bil jinabati kusabab junub kusabab ieu junub non qiraatul qur'ani haram maca Qur'an. Wa muksu jeung haram cicing fil masjid di jero masjid. Wa muharramatu jeung pirang-pirang perkara anu diharamkeun bil hadasil asgori kusabab hadas leutik. Sakabehna perkara anu diharamkeun keur boga hadas leutik keur boga hadas gede oge sarua diharamkeunana kitu maksudna. Babu tayamumi sakitu heula nya wallahu a'lam bishawab.